Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamirsa sadayana, sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Muhammad Andika Jeung simkuring Yasinta Apriliana dina pidangan Warta Sunda mukakeun Warta Sunda terbareak. Aya babaraha warta anu bade didugikeun. Salah saluwisna nyaeta tentang pendaftaran atawa PPDB online SMK Negeri Hiji Kota Bogor. SMK Negeri Hiji Bogor merupakan sekolah anu alus nu diarepkeun ku calon siswa anyar. Di sekolah ieu aya 5 jurusan unggul nyaeta Usaha Perjalanan Wisata atawa UPW, Akuntansi, Perkantoran, Multimedia, jeung Bisnis Daring Pemasaran. Berikut laporan salengkapna. Nani Mariani salaku Humas SMK Negeri Hiji Bogor nyatakeun ngadamel sakola paling sae. Salah sahiji syaratna nyaeta sakola kedah tiasa ngatur sakola secara mandiri jeung ulah hilap ngaitikeun manajemen secara profesional. Murid kalayan kualitas akademik seimbang, kalayan keahlian atanapi keterampilan minat kengingkeun persentase ageng pikeun ditampi ku program. Ceuk Nani nalika diwawancara. Dina SMK Negeri Hiji ieu ngagunakan Teaching Factory salaku dasar-dasar pikeun ngajarkan siswana. Teaching Factory mangrupakan konsep ngagunakan kompetensi dasar anu digunakan dina dunia industri. Kalayan pangajaran anu didasarkan di industri ieu, siswa dipihareup tiasa ngadangukeun padamelan di dunia industri. Dina PPDB waktos ieu, Disdik Jabar masihan akun ka sakola sareng murid ngadaptar. Sareng dina akun aya dokumen ti siswa pendaftar. Sareng kanggo siswa atanapi sepuh anu ngagaduhan konstrain internet atanapi fasilitas online sanes tiasa ngahubungi sakola asalna. Jadina ditulungan ku proses pendaftaranana. Tapi teu aya kiriman fisik dokumen. Sabab sadayana dilakukan secara online. Ku sabab fasilitas sareng kualitas sakola eta anu nyebabkeun seueur siswa anyar anu saengan ngadaptarkeun diri. Lamun kumargi aya wabah penyakit COVID-19, pendaftaran tahun 2020 dilangsungkeun secara online.